Kerinya nanya. Kagetkan aing aku aing kaget. Bener dah cocok Asia aing keur kabung bulengan ieu kasih saras hayu anterkeun ih. Pih, najis sia mah. Beki kabekang kitu ku cara diutahkeun deui. Los teuing aing mah kumaha pokona mah aing bogoh bae. Cung haturkeun aing. Geus aya oge aing ku saking karunyana bae ka babaturan sia mah kitu mah. Sia mah uyuhan bae ih aing. Ya saya lu ngomong. Ayo ge lah. Ih, kangen amatnya Kak Udun, padahal karena kenal. Pan ka dia-kadianya. Gimana aing Dra? Ih, kami naik bina Oh, sia iya. mah. Kangkos ya aing mah isin. Ah, ya juga nama. Gerok. Iya. Gerok. Isin aing mah. Heeh, aing ge izin. Masih aing bogoh lagi aing. Oh, ya. Assalamualaikum. Ih, eta suara nama. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Waalaikumsalam. Yes. Yes. Kak Udun, Cicing sok ngisinkeun. mangga kalebat. Dang, lengkeo. Kedengnya sip. Yo, neng belum dangder. Titip panti si Udun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah doang nama diterima dangder aing. Pana Udun di luar bae. Enggak gampang. Nah, urusan anu teu pasti. Geus pogo anu pasti. Kak Udun ka jero. Geus gandeng. Jadi kieu neng. Sia kunaon monyong bae dong asupan. Biasa aing. Bawaan lahir. Aing ditolakan mas 3 tahun ku neng saras ya. Lajo. Aing heran aing nganyong teh bisa-bisa ieu. Dah sia mau buat aku ngoy mau bodoh-bodoh teuing. Wow, tega amat budak. Kajian lah. Atau bot. Ulang nyinggung aing gitu geus sia mah. Siapa aing? Henteu nyinggung ieu mah. Sia geus sayang urang dibari rokok ku aing. Henteu. Aduh, horengan aya nu leuwih dibotak di aing nya. Bompeng diajak udah kan neng saras. Urang gara maning ulin bae kan neng saras. Kurang ngalamun yuk. Atuh hayu Yuk, ya kesel. Lain sia laku kitu. Atuh orang banget Justin Bieber. Oh, cek yang parudan. Hayo. Ayo, Lanjut. Woi, orang Woi, kaya orang kaya. tuh, Tuh, sendal. sendal. Sari cai. Dasar. Maaf. Poho aing kongkorong berat. Yuk, Mas, lanjut. Ayam kawin win. Jahat, Chan. Bahaya. Ipi heulaan urang nganjang. Saha eta buk doang rambok itu. Tang jela aing mah sayang dude nya sayang buut eta. Sigana mah heuh. Ka bawa. Ayo geus mending urang turunkeun bae. Ayo Mas ya. Ayo, sudah turunkan. Tanggung jawab aing. Dengan ropi-ropi acan juga ngeun ngaranjang. Woi. Sia saha? Oh, Waduh. Bapak. Iya. Medan. Sia kunaon dak? Kaget deui. Coba lah ieu mah. Lain bandrakeun urang. Jiga nama. Eleh. Mas aing eleh. Ari kieu carana mah ieu budak marabkeun urang ieu, Bot. Heuh, jiga nama. Geus lah. Payahan jawara. Jelema kitu ieu. Si bos Geus lah, sia mau jeung aing. Aduh, kumaha ieu aing? Dak tungguan aing. Jadi kieu neng nya sebenarnya mah. Anu bener bogohna padahal mah lain si Udun. Jadi anu bogohna mah kan neng teh. Baju kumaha ye neng? Mah geus lop kan neng. Ih, hampura bea. Kumaha aja kami maresepna ge Kak Udun. Anjing si eta. Anjing keun ku aing krep. Ra. Kumaha? Geus can. Budak tolol ngerebek bae deui bagong lieur ka aing mah.
Ih neng, gue lagi bener kenja ama bener-bener bogoh kan neng. Ih hampura bae mending orang sahabatan bae. Jakumahanya perasaan kami mah geus kapalang ka Udun. Oke sih oke neng, gak penting, anak balik lah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus dur beres, kayak jawabannya isuk cenah ge. Balik. Nah aing leungit hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Geus udah. Wah, Sekarang sekarang kita habis syuting cowok dekil episode 2 ya. Tetah maksudna mah episode episode 2 hanya. Kadulur-dulur anu aya di lembur ka baraya anu ada di kota tong hilapnya subscribe. Oke? Dan like, subscribe and share. Tongtrongnya, Ya, tongtrongnya oke. tong hilap. Dadah.